wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi para mitra salamina dina kawilujengan salajengna dongeng-dongeng nu kasanggakeun eta-eta hiburan pangbeberanana. Dina waktos ieu nyaeta Mang Jaya nuju ngabantun carios nyambung nu judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra karangan Kileksa Tegar Halasnya ayeuna nincak bagian ke-82. Atuh kawargi Mang Jaya di mana wae leungihna nu sami-sami ngadamukeun ieu dongeng. Tah upami cenah para mitra bade ieu para wali bade ngajeleng dina urang. Jeleng luncat gitu ya para wargi, bade luncat gitu, jeleng luncat gitu nya. Para mitra terus berebet lumpat. jeleng luncat, berebet lumpat. Kitu nya para wargi sadaya ngawahan luncat heula terus berebet lumpat. Kitu salajengna eta kecap-kecap pangantir. Mangga para mitra dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ke-82 urang lajeng. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ke-82. Para mitra sadaya mangga urang lajengkeun kumaha terasna ieu dongeng sabada Aki Jumin sareng Ruhya diontrog ku tua kampung. Para wargi anu mulya, atuh sateu acana ieu dongeng dilajengkeun. Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan terutami ka sugri kaum dangu sadaya. Nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, atuh ulah kirang-kirang nyang hapunten dina seueur kalepatanana dina mang dongengkeun ieu dongeng kumargi tangtos atuh aing ngadongeng teh seueur lepatna. Oge saur Kileksa bili nu kasabit nami kasebat tempat hapunten nu kasuhun sareng teh sanes dihaja. Mangga atuh para mitra wilujeng ngabandungan carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ke-82. Para mitra kaum dangu, sabada harita Ruhya digebes ku akina. Ngabejakeun cenah tua kampung teh lain jalma enteng-enteng. Ruhya teu ngomong deui teu wani mungpang kana parentah akina. Tuluy nangtung bangun herese naker sarta ngetayap ngadeuketan panto kolotrak berai pantona dibuka. Bareng jeung kitu anu ngalacat unggah bangun rusuh, panto teh ngan teu sirikna ditubruk wungkul. Ruhya menireuwaseun manehna mundur bari colohok mencerong kanu kakara asup. Tetela tua kampung dituturkeun ku baturna tiluan. Nu saurang jangkung badag mawa gegendir, nu duaan taya deui ilati Pak RT jeung Mang Kurip. Opatan rajeg deukeut panto melong ka Aki Jumin nu colohok dina kursi reuwas nempo nu datang. Ki kuring aja datang ka dieu rek mapageun nining. Ka mana ayeuna? Sok kaluarkeun ku kuring rek dibawa. Sabab ieu bapana nyusul jeung RT-na. Tadi pasosora minta tulung ka kuring. Pikeun nyokot nining nu geus dipaling ku si Ruhya, cek tua kampung bari neteu. Tuluy ngareret kayuh ka Ruhya, neuteub ka Aki Jumin tuluy ngareret ka Ruhya nu harita pias bakat ku reuwas. Naon? Rek nyokot nining? Nah, dari dia mah teu aya nu ngaran nining. Ngan aya Aki we jeung incu tah si Ruhya buktina. Teu aya sasaha deui wati. Nu ieu tah ulah ka mana wae ngomong teh tua. Aki Jumin teu ngaku kana kasalahanana teu narima kana omongan tua kampung. Aki Jumin kudu hati-hati ngomong teh, ulah ka mana wae. Sabab kuring geus meunang bukti kahiji aya laporan ti bapana anu dikuatkeun ku RT-na. Katurug-turug ayeuna aya bukti di dieu yen nining teh geus dipaling ku si Ruhya. Nu dibobotohan ku Aki Jumin ulah rek ngangles ki lantaran sakabeh omongan Aki jeung si Ruhya nu bieu basa nyaritakeun nining kabeh kadenge jeung kasaksi ku kuring. Malah Mang Kurip nu jadi bapana ge nyahoeun, Pak RT na ge nyaksian. Jadi teu kudu loba carita ayeuna geureunya gejawab, di mana nya nining? Cek tua kampung bari muraleng ka Aki Jumin. Nu harita calangap bakat ku reuwas kapeupuh omongan ku tua kampung. Teu ngomong deui, ayeuna mah hayu atuh geura bejakeun di mana anak kuring teh aki-aki peot. Moal bisa ngangles ayeuna mah sia, cek Mang Kurip milu nyarita tuluy maju salengka. Panonna mureleng ka Aki Jumin anu keur ngahulang bakat ku bingung. Keun heula mang urang daguan jawabanana.
Narek naon atuh si aki-aki teh? Narek ngangles atawa kumaha mun geus kieu ye? Cek tua kampung bari neuteuk. Mencerong ka Aki Jumin ari Ruhya ngeleper bakat ku sieun sabab teu nyana bakal kajadian kitu. Manehna geus teu bisa ngangles. Tua kampung ulah gagabah nuding teh. Aki Jumin nyentak. Teu gagabah sakieu mah. Sabab nuding kanu nya cing kuring minta jawaban ti maneh Ruhya. Nah iraha maling nyenining, ha? Sok jawab sia nu bener, ulah nurutan aki maneh nu ceulepeung. Cek tua kampung bari ngareret ka Ruhya. Nu beungeutna pias bakat ku sieun jeung reuwas pok ngajawab sanyana. Lantaran hatena gempeur ti tadi keneh. Stilu peuting jeung ayeuna patua cenah meuni tegas. Tah geuning akur, syukur ngaku masih Ruhya. Ayeuna di mana nyenining? Ha? Ku kami rek dibawa di kalemurna. Teu aya patua duka ka mana? Jawab Ruhya bingung. Sabab manehna ge memang keur susah mikiran nyenining nu leungit. Teu naon-naon ari eueuh mangan kudu aya gantina. Ayeuna pisan maneh jeung aki maneh kudu milu ka balai desa. Lamun teu nurut bakal dilaporkeun ka kacamatan. Hayu milu ka kami. Cek tua kampung bari tuluy ngareret ka pangawalna. Nu harita geus taki-taki nyakal gegendir siga namah lain urang Cijaha da Aki Jumin jeung Ruhya ge teu wabuheun. Nu direret ku tua kampung harti manehna maju salengkah meuni molotot. Ka Aki Jumin bisi Aki Jumin ngejat geus tangtu bakal ditewak ku manehna. Aki Jumin ge geus bisa neguh yen si jangkung badag lain lawaneunana. Sabab ilmu jeung pangabisana saluhureun manehna atuh manehna ge ngeleper. Geula tua ulah wakarusuh na waktu atuh. Lain ewak ieu mah tapi Aki kudu milu ka balai desa ayeuna. Da bohongan nyenining dieuweuhkeun, mun aya mah di dieu, Aki moal dinaon-naon. Asal nyenining dipasrahkeun ka kolotna ulah ngerakeun lemur Cijaha ye, sabab disangkana ku batur mah nu jauh urang Cijaha teh karitu kabeh. Padahal ngan adi wungku jeung si Ruhya. Kalakuan gejul kitu patut teh. Cek tua kampung teu eleh omong, lamun Aki Jumin sakecap tua kampung norostos teu kabilang. Ada Aki mah teu rumah samaling marina oge. Tapi nu maling naman si Ruhya. Sedengkeun si Ruhya pan dipapatahan jeung dibobotohan ku Aki, kabaksa Aki ka babawa. Kaciwit kulit ka bawa daging. Yu ayeuna mah ulah loba omong, urang ka balai desa. Lamun Aki nolak kumaha? Pek wae nolak mah sabab cangtu dicangkalak. Jawab tua kampung tegas. Panona netep seukeut ka Aki Jumin ngajaga sagala kemungkinan. Bisi Aki Jumin narajang memang teu nyalahan. Aki Jumin teu ngeunaheun dikitukeun sakilat nangtung sabrut narajang tua kampung. Tapi tua kampungan ukur ngagiwar kagigir teu ngalawan sabab geus percaya ka pangawalna. Nu harita merikat maju salengkah bari ngayutkeun gegendir nu dijieun tina ruyung kawung. Hiu cebet kana punuk Aki Jumin. Sakaligus ngarumpuyuk ti kuatun nangtung deui. Waduh, licik sia. Ampun, ampun. Aduh, Aki Jumin gegerungan bari nyuu. Geus teu kuat nangtung deui paneungeul si pangawal teh kacida matihna lantaran make tanaga nu rohaka. Tong diantap terus talian urang bawa ka balai desa. Tuman jelema kieu urang cangkalak sakalian. Cek tua kampung bari nunjuk ka Aki Jumin. Teu talangke pangawal ngabijilkeun tamang nu memang geus hayagi ti samemehna. Rakatak leungeun Aki Jumin di talian dikatukangkeun ngarah teu bisa gerak. Sanggeus Aki Jumin dicangkalak Ruhya ngaburing ka nafsuna. Alilantaran para mitra teu tega nempo Akina jadi babandang. Komo nempo di talian leungeunna sarta dikatukangkeun meuni ngalenyap hate Ruhya. Kalayan teu panjang mikir para mitra sadaya gajeleng luncat ka palebah tua kampung. Peureupna nyebuk rek ngalacareham. Tapi sanasib jeung Akina ruyung kawung kaburu ngabelesat kana puhu ceuli. Hiuk cebet lang sirah Ruhya karasa lieur. Tungtungna teu kuat nahan rumpuyuk bruk nyuuh sirah asa bejad. Tetempuan ranyai kararoneng. Pipikiran selang-seling nu akhirna ngagolepak kapaehan. Lah kumaha geus kieu patua? Ceuk Pak RT bangun bingung. Lantaran nyinining mah tetep can beunang asa teu puguh najan musuhna katewak oge. Ulah seueur emutan Pak RT nu penting mah ieu manusa katewak heula. Urang kerem di balai desa engke mun tayana di ditu. Tangtu manehna ngaku, na di mana ayana nyinining. Yu ayeuna mah bawa tah aki-aki jeung si Ruhya teh ka sabelan sia. Cek tua kampung tegas. Teu loba aturan lantaran geus amak pisan ka Aki Jumin jeung Ruhya anu ngerahkeun jeung ngawiwirang ka urang Cijaha. Pak RT jeung Mang Kurip teu loba omong sakitu ge geus nganuhunkeun ka tua kampung Cijaha nu geus ngabantu ka Mang Kurip. Harita keneh imah Aki Jumin digarada heula ku tua kampung jeung Mang Kurip. Ari Pak RT jeung pangawal nu saurang ngajaga tawanan.
tekung silila nu ngagaradah geus datang hasilna teu meunang naon-naon, Nyi Nining tetep teu kapanggih. "Tuh aya di dieu wah urang ka balai desa heula," cek tua kampung. Saterusna Aki Jumin jeung Ruhya dibawa ka balai desa. Rek dipariksa ku nu wajib. Sangkan ngaku jeung nuduhkeun ayana Nyi Nining. Puguh we Aki Jumin menika kerot bakat ku ama. Ngan bae geus teu bisa naon-naon, manehna kapaksa masrahkeun diri ka nu wajib. Najah lantaran geus eleh jajatet. Tua kampung geus ngarti lamun Aki Jumin dibere kesempatan bakal hese deui newakna. Atuh sajabati kitu lamun Aki Jumin diantep lila di imahna, bakal ngabahayakeun. Sabab Aki Jumin boga parabot paranti neluh, lamun geus beunang moal bahaya teuing, lantaran moal kaburu ngajalankeun jahatna. Gancangna carita Aki Jumin jeung Ruhya geus ngaringkuk di balai desa. Kutua kampung geus dibadamikeun jeung kulisi desa sarta geus laporan ka pakubu. Yen Aki Jumin jeung si Ruhya moal dilepaskeun satungtung Nyi Nining can kapanggih. Malah aya usul, najan Nyi Nining geus kapanggih ge tetep nu jahat mah kudu meunang hukuman nu satimpal. Hal ieu bakal dibadamikeun deui engke lamun Nyi Nining geus beunang. Kocapkeun isukna para mitra Pak RT jeung Mang Kurip geus nyarari. Da peuting tadi ngenong di imah tua kampung teu buru-buru balik ka Cibonteng. Ari sabab poe eta yak ara rencana harita ngariung opatan. Nyaeta Pak RT jeung Mang Kurip disanghareupan ku tua kampung jeung pangawalna nu tara loba carita. "Mang Kurip, oge Pak RT, lamun geus kieu kumaha maksad teh?" "Nya kieu patualah kulantaran Nyi Nining can kapenaknya, ieu mah bade dipilarian we heula di bumi Aki Jumin. Sarta bade dicobaan diteangan ka tempat-tempat milik Aki Jumin. Upami teamanya aya di saung sawah gitu, di bumi sejen atanapi di mana we lah, pilih Nyi Nining disumputkeun ku Aki Jumin babakuna mah." Pak RT nerangkeun niatna. Tuluy ngareret ka Mang Kurip ungeuk. Tananing satuju kana maksud Pak RT moal waka balik ka lembur. "Sae kitu ge mangga atuh urang sami-sami milarian. Kuring ge moal cicingeun tangtu bakal milu maluruh ka nepi ka beunangna. Yuk urang mimitian ayeuna meungpeung enjing keneh." Tua kampung satujueun, malah mah ngabantu sagala rupana. Harita keneh opatan arinit rek neangan Nyi Nining sakur tempat nu dipiboga ku Aki Jumin didatangan. Ka saung sawah, saung huma jeung imah Inung Ruhya diteangan. Ka imah Inung Ruhya, tapi tetep Nyi Nining teu kapanggih sabab boro-boro Mang Kurip jeung Pak RT Aki Jumin sorangan ge teu nyahoeun. Para mitra kaum dangu, tuna heula lampahna Pak RT jeung Mang Kurip. Ayeuna kocapkeun Nyi Nining jeung sanes embah para mitra man. Man halama teh harita lumampah tenang naker. Henteu rusuh atawa gugup malah mineng eureun. Atuh lila di jalan teu tepi peuting eta lantaran di jalan keneh ge kaayaan geus beuki beurang bae. Di wetan geus sibar ku pajar nu akhirna berai beurang. Manuk recet di sarada cai ibun ngagarenang dina tumtun daun. Belah wetan huru ngempur panon poe nu kakara meletek dina kaayaan kitu. Man halama geus teu kuateun ngajirim jadi jalma tuluy nyalingker kanu iuh bari nyarita ka Nyi Nining. "Agan abdi mah parantos teu kiat mugi dipaparin Widi. Bade wangsul jirim tadi." Cenah gek diuk dina batu napas ngahegak. Kesang menijuuh ku Nyi Nining diteuteup radalila pok ngajawab. "Pek wae atuh bi geura balik deui ka asal tadi, keun bae ayeuna mah da geus beurang. Jeung di kuring geus ludeng ngan omat bibi kudu terus marangan ka kuring bisi di jalan aya naon-naon. Mangga agan tangtos sejang iringan. Moal wantu nebihan agan abdi teh. Margi abdi ge ngaraos melang bilih di perjalanan aya keneh jalmi jahat. Atuh sajabiti kitu pun halami teu acan aya sumping ka dieu bilih aya halangan di perjalanan. Langkung saya urang antosan heula di dieu." Ceuk Nyi Emban halama dari anaker. Nyaritana kitu bari ngarobah wujud jadi orai hideung. Eta kajadian mendingan sakit pisan Nyi Nining ge kawas teu nempo. Kana eta kajadian bieu. "Halama, nah bener anjeun geus robah jirim. Sumuhun agan. Ieu abdi janten kieu mugi sing tenang we, margi abdi mah tetep bade nyaketan agan," jawab Nyi Emban halama. "Syukur atuh kuring ngarasa regreg. Sarta rek eureun heula di dieu ngarah jongjon da memang geus capek deui." Nyi Nining diuk dina batu teu jauh ti orai hideung. Panon melong ka pasawahan nu ngampar hareupeunana. Hawa karasana seger lantaran isuk-isuk keur meujeuhna alus hawa. Angin leutik ngahiliwir cahaya panon poe bersih, puguh matak betah matak waas, da ongkoh dihibur ku recetna sora manuk. Barang keur senang-senang diuk. Kurunyung aya nu datang horeng Nyi Emban halami datang.
Jirim namang rupa keneh orai sanca nu gede. Reg eureun hareupeun nyinining atuh meni ngarenja greuwaseun. Halama, ya orai gede nyampeurkeun saata teh. Teu kedah gugup agan, ieu teh pun Halami datang. Jawab Halama. Kitu syukur atuh peh geura ganti rupa Halami. Kuring mah keung lamun nempa orai gede teh sok sieun ka pohoan. Ceuk nyinining bari neuteub ka orai gede bareng jeung kitu las orai sanca leungit. Robah jirim jadi orai hideung nu teu beda jeung Halama. Tah geus sieun teuing ari kitu mah. Kumaha si Ruhya teh Halami, dikumaha ku anjeun? Ceuk nyinining deui nanya ka emban Halami. Nu ditanya gancang ngajawab sora tatag bangun geus apal naker. Nuhun agan perkawis si Ruhya mah ku abdi parantos diwarah. Upama teu ditulungan ku akina matang tu binasa, hanya kalwe kaburu aya akina. Nu ngabogaan ilmu luhur, abdi mah teu kiat ngaladenan manehna. Sabawawana panas matak bayeungjang. Lajeng abdi wangsu ninggalkeun si Ruhya. Tah kitu nu kajantenan tali teh agan. Ceuk emban Halami. Syukurkeun bae atuh ari sakitu mah. Sugan we karasaeun moal sakali-kali deui. Milampah kitu patut, pokona mah asal kuring salamet. Teu aya nu nyusul salila kabur, yu ayeuna mah urang baralik deui ka lembur Cibonteng. Sabab kuring geus aya tepung jeung kolot. Mangga agan abdi mah ngiringan. Geus kitu mah nyinining leumpang deui. Teruskeun perjalanan dibarengan ku dua emban siluman. Nu ngajirim jadi orai hideung nuturkeun pandeuri bari nalingakeun musuh bisi aya nu ngaganggu. Beuki lila beuki jauh ti tempat eureun nu akhirna tepi ka sisi lembur Cibonteng. Bareng jeung naekna panon poe geus ampir rumangsang. Nyinining ngarasa bungah lantaran salamet nepi ka lembur. Tuluy muru ka imahna kasampak teh Bioon keur ngadaweung dina bang barung. Beungeut meuni pias jiga nu kurang sare. Panon carinul balas nyengceurikan anak. Beungeut haropak awak begang. Ari lantaran teu inget kana dahar teu inget kana awak. Nu dipikiran iwati anak bungkul sabab unga aya nu datang tas neangan. Jawabna teh teu aya, lianti teu hasil cenah. Itu jika si Nyai datang. Ceuk Bioon curing hak melong ka jalan. Mani teu ngiceup-ngiceup barang geus deukeut tetela nyinining atuh buru-buru dipapagkeun meuni ngagero bakat ku sono. Nyai, aduh bagia teuing anaking, tas di mana hidup teh geulis? Sanggeus tepi gabrug dirangkul. Nyinining digalentor kawas ka budak atuh rek ngajawab hararese. Nu antuk nangan ukur malik ngarangkul bakat ku sono. Cipanon juuh, maseuhan pipi lila-lila Bioon ngalesotkeun rangkulanana, anakna dikaleng dibawa ka tepas. Hayu urang ka imah Nyai. Mate geus lilang ada gua Nyai, untung bet datang sorangan dan nu nariangan mah baralik lengo. Mangga mak. Nyinining nurut hatena kagagas nempokannya indung nu kati sakitu lelebna. Sigana teh teu saat-saat naja nepi ka ajal oge. Nyinining ngarasa dosa lantaran geus nganyenyeri kana hate indung. Ngariweuhkeun jeung nyieun pika melangeun. Tapi geus kitu kanyataanana lain kahayang manehna da ieu mah kasebut kacilakaan. Sanggeus dariuk ditepas. Bioon buru-buru nyokot cai enteh tiis tuluy disuguhkeun ka anakna bari nyarita. Pek nginum heula Nyai, wayahna cai tiis lantaran mate. Cenah heureut cai, teu puguh masak ge da teu inu ngadaharna mah. Mangga mak, nuhun katarima ku kuring mak. Ari bapa ka mana mak? Ih, apaan keur neangan Nyai ti kamari can balik-balik? Karunya teuing horeng ngaririweuh we nya mak. Sararea pahibut neangan ku beuring. Hampura we mak geus ngariweuhkeun ka emak. Nya Nyai emang teh meuni riweuh teh malah mah bapa ge riweuh. Urang Cibonteng milu riweuh kabeh, pokona mah riweuh singetna mah sararea ge riweuh. Pahibut neangan hidup nu leungit aya nu ngiwat. Taina marek nanya ari hidup teh ini sorangan atawa aya nu mawa. Naon sababna ayeuna bisa balik sorangan ka dieu? Saha nu nulungan? Pok geura caritakeun ka emak. Sabab emak teh penasaran ieu teh. Ceuk Bioon bari mencerong ka anakna. Hayang nyaho kana lalakon nu kaalaman ku nyinining. Mak kuring teh aya nu maling ku hiji jajaka urang Cijaha. Kuring dikerem di kamar, ditalian jeung dicocokan sungut. Atuh teu bisa ka mana-mana jeung teu bisa nyarita. Jawab nyinining bari ngalima. Sedih ari ras ku nasib dirina nu kacida matakna langsana. Oh, ku urang Cijaha? Wawa si Ruhya meureun nya. Kumaha atuh anu kasanyana Nyai? Nagering ayeuna bet balik sorangan. Pan bapa maneh ka ditu nyusul. Ka imah si Ruhya cenah ka imah Ki Jumin rek ngintip ka ditu. Sabab geus dicuriga pisan si Ruhya teh. Nah geuning teu tepung jeung bapa. Henteu mah teu tepung jeung bapa kuring mah.
sabab lalakon kieu da mah nya. Barabat nyinining nyaritakeun pangalamanana. Timiti dipaling ku Ruhya tug nepi ka danget harita. Kabeh ditetek taya nu kaliwat meuni imeut bakat ku hayang puas. Ngabejakeun lalakon manehanana. Puguh Bioon meuni carindak-dak para mitra sadaya. Sedih ngadenge pangalaman anakna nu sakitu mata kuatirna. Ngan akhirna ngucap syukur alhamdulillah lantaran aya keneha anu nulungan doa jeung kahayangna diijabah ku Gusti Allah. Nyinining dibelaan ku dua emban siluman teh. Nuhun Gusti. Aya keneh nu nulungan kasih nyai teh si horeng bumela dua emban teh nya geuning. Hidup aya keneh pitulung ti Gusti Allah. Jalana ditulungan kudu seje nu satia bagja teuing anak king masih keneh bisa tepung jeung emak dina kaayaan salamet. Keun bae pangalaman sakitu mah ulah mata kleutik hate. Susuganan ku cara kitu hidup bakal leuwih ati-ati dina nyang hareupan kahirupan. Ceuk Bioon bari nyusutan Cipanon. Muhun mah kuring teh aya keneh milik. Lantaran dina kaayaan nu kacidaweritna bet kaburu datang dua emban siluman nu ngahaja nulungan ka kuring. Aya keneh milik kuring teh mah bisa tepung jeung emak ku jasana eta dua siluman teh. Ceuk nyinining bari nyusutan Cipanon. Bet karasa sedihna ayeuna asa leuwih ti nu geus-geus. Nya nyaikeun bae atuh nu geus mah. Sabab aya mah geus salamet. Tapi na ka mana ieu nu dua teh nyai? Na geuning teu katempo ku emak bet panasaran hayang tepung. Ceuk Bioon bari luak lieu. Aya mangan moal nemongan sabab bareto geus janji ka kuring. Yen manehna mah moal nemongan ka urang manusa bisi sieun jeung cilaka. Sabab bantak ngaganggu kana katentreman. Tapi yakin aya di dieu mah. Jawab nyinining bari rarat reret. Manehna teu nempo ka dua emban. Teuing di mana ayana lantaran halama jeung halami henteu ngajirim. Nyakeun wae atuh, hayu atuh nyai urang ka jero. Geura mani babersih, geura disalin ku baju nu balener. Eta samping meuni ledok jeung rarawing, kabaya soeh jeung kuleuheu. Mangga mah da nya meuni harateul mah. Kuring teh teu kungsi mandi di ditu lantaran beurang peuting teh dikerem. Saterusna para mitra. Nyinining mani dipancuran dianteur ku indungna. Atuh meuli pahibut urang Cibonteng lantaran mimitina mah aya nu nyaho saurang. Yen nyinining geus datang atuh basa nyinining geus mandi. Sarta dangdan burudu loba nu datang tatangana ngaleut harayang tepung jeung nyinining. Awewe lalaki kolot budak ngagimbung ditepas ngariung bari raong naranya ka nyinining. Tapi nu ngajawabna Bioon lantaran nyinining mah jiga nu kasima nempo jalma loba teh kalah ka ngahulang. Sanggeus diterangkeun sabab musababna ku Bioon. Sakabeh jalma ngarasa bungah milu bungah ka kulawarga Bioon. Tuluy ngarobrol nyaritakeun pangalaman masing-masing. Dina raraga neangan nyinining padahal mah hayang nemongkeun jasa ka nyinining. Sapoe eta para mitra nyinining teu weleh pada ngariung-riung. Ditangap lalakona di pulung pangalamanana. Balik saurang datang saurang atuh nepi ka sore teh weleh teu weleh rame ngariung di tepas hareup. Kocapkeun mangkurip jeung Pak RT sakabeh. Rencana geus dijalankeun di daerah Cijaha geus diubah kabeh. Tempat-tempat nu dipibana ku Aki Jumin geus ditempoan. Kabeh dipariksa kalayan apik tapi tetep nyinining mah teu kapanggih. Nu akhirna Pak RT jeung mangkurip nyokot putusan rek balik heula ka Cibonteng. Sedengkeun Aki Jumin jeung Ruhya kapaksa dikerem di balai desa dabongan nyinining henteu kapanggih. Liwat wanci magrib mangkurip jeung Pak RT geus terepi ka imah. Barang jol oge meuni colohok lantaran di imah teh loba jalma. Keur ngarobololo meuni rame kadengena matak bungah sabab paselang jeung nu pating cakakak. Seuri siga nu keur sempal guyon gogonjakan. Puguh Pak RT jeung mangkurip panasaran. Duanana leumpang meuni gagancangan muret tepas. Ari gok teh para mitra meuni ngalenyap bakat ku bunga. Lantaran yakin nyinining keur pada ngariung. Nyai, iraha datang teh? Bapa ngider we neangan di lemur Cijaha burang peuting taya reureuna. Neangan hidup. Malah dibarengan ku Pak RT tapi nah yeuna bet geus aya di dieu. Saha anu meunangkeun hidup teh? Ceuk mangkurip bari ngadeuketan ka anakna nu ngariung nyingrai. Haturan Bapak. Hapunten nya geus ngariweuhkeun ka Bapak. Ceuk nyinining munyungan ka bapana. Ku mangkurip ditarima bari nyarita deui. Dihampuranya itu naon-naon da teu riweuh Bapa mah henteu. Melang bungkul ka hidup nu leungit ti imah. Nah kumaha atuh mimitina ieu teh? Naon sababna nepi ka leungit ti imah? Aya nu mawa atawa indit sorangan?
Nyanyai cing caritakeun kumaha mimitina ieu teh jeung deui lah saha nu nulungan ka nyai teh. Nah geuning geus aya di imah Pak RT milu nanya lantaran kacida kagetna. Panasaran hayang nyaho kana lalakon Nining anu sejen jempe. Mangga Bapak ku abdi bade diterangkeun sababna. Barabat Nining nyaritakeun pangalaman ka bapana ngan henteu ditetek kabeh jiga ka indungna ieu mah dijojoan nu parengtingna bae. Oh jadi kitu teteh lah yakin ayeuna mah oreng si Ruhya nu malingna teh geuning. Sarua jahat na jeung akina teh nya si Aki Jumin. Sabab eta nu jadi mata holangna teh. Pamawana teh untung geus katewak, untung minta bantuan ka tua kampung di ditu, ceuk Mang Kurip bari melong ka Nining, tuluy ngareret ka Pak RT. Nya yakin ayeuna mah si Ruhya nu malingna teh teu nyalahan newak jalma teu nyalahan newak jalma teh. Lantaran yakin boga dosana, nuhun ari geus salamet manyai. Cek Pak RT Daryana keur hatena meuni asa ngemplong lantaran Nining salamet sarta moal mata kariwang dan nu malingna atawa nu maokna geus katewak. Katewak kumaha Pak RT? Saha nu ditewak teh? Nining kaget. Aki Jumin nyai jeung incuna geus ditewak ku tua kampung. Hari waktuna kira-kira tengah peuting sabada hidup balik jiga nama. Lalakona kieu basa mimiti datang ka lembur Cijaha, mang teh langsung minta tulung ka tua kampung. Sarta dibejakeun lalakona, tuluy tua kampung teh ngonang baladna nu ahli penca bejana teh. Sarta luhur elmuna, sabab mun teu kitu, Aki Jumin moal katewak. Gagah jeung luhur elmuna atuh, kira-kira pukul 11 peuting mang jeung patua katut Mang Kurip jeung hiji pangawal ngihiji ngahaja ngintip ka imah Aki Jumin. Harita teh kadenge nu hoghag nyaritakeun kawas nu keur pasea. Oreng Aki Jumin jeung Ruhya keur silih sentak we. Sabab Nining leungit cenah. Tah kejadian kitu geus yakin yen hidup teh dipaling ku si Ruhya. Sanggeus nu pasea jempe tua kampung ngagedor imah panto imah. Nu saterusna asup Aki Jumin jeung Ruhya katewak harita teh. Ke barang geus asupnya Aki Jumin jeung Ruhya katewak. Tah kitu lalakonna teh. Ayeuna duanana ngaringkuk di bari desa nyai. Cek Pak RT nerangkeun pangalaman manehna jeung Mang Kurip salila newak Aki Jumin. Jadi kitu nuhun atuh Pak RT memang teu nyalahan. Mun newak Aki Jumin mah jeung si Ruhya sabab eta nu baroga dosana. Nining bunga. Oh geus ayeuna malah geus salamet tapi kumaha tuh ari Jang Ading jeung Bah Jilun? Na geus aya bejana? Mang Kurip nanya ka nu ngariung. Tapi teu aya nu ngajawab lantaran teu nyarahueun ka mana ayana Bah Jilun jeung Ading. Pok Bi-on nyarita. Cigana mah can datang Kang Kurip sabab can barali ka dieu geuning can aya bejana. Moal burung di perjalanan keneh nariangan anak urang. Datang tuh we kitu ari mah. Ari can datang mah pasti kana kituna. Keun bae atuh sina baralik deui. Da geus beunang ayeuna mah nu leungitna ge pek atuh reureuh heula. Pak RT kuring bade marek mandi heula nya mun dicarepel awak teh. Mang Kurip ngareret ka Pak RT bareng jeung Bi-on nempas. Mun Pak RT mang atuh sing raos heula caliknya. Kuring rek nyokot cai teh meuni poho ye katungkulkeun ku ngobrol. Leos Mang Bi-on ka dapur. Rek nyokot cai teh jeung lalawuhna nu geus sadia meunang popolah tadi. Saterusna Pak RT jeung semah nu sejen ngariung di tepas bari ngobrol. Nyaritakeun pangalaman leuwih taliti. Mang Kurip kacai heula rek mandi lantaran awakna karasa carepel ku kesang. Kaayaan di imah Mang Kurip haneuteun deui lantaran loba jalma nu datang. Bari ngobrol gogonyakan loba nu seuri asa haneuteun matak betah. Para mitra kaum dangu, tuna heula ayeuna kaayaan kulawarga Mang Kurip. Nu geus bebas tina bang baluh batin geus salamet tina sagala rupa dodoja. Ayeuna kocapkeun Ading, manehna geus 2 poe 2 peuting ngider ka unggal tempat neangan Nining. Dina hiji poe Ading nepi ka hiji lembur beuteungna karasa lapar. Tuluy nyimpang heula ka hiji warung tuluy menta sangu jeung deungeuna. Sanggeus sadia celebek dahar bangun ponyonaker. Sabada dahar Ading ngahuleng mikiran pilampaheun lantaran kacidah bingungna. Asa teu puguh tujuan neangan Nining teh teu aya patokan. Geus 2 poe teu aya hasilna pisan. Kudu kumaha aing ye? Na ka mana ari neangan Nining nya? Lantaran geus yakin teu kapanggih wae mun geus lieur neanganana. Kudu nanyakeun ka saha mun geus ieu nya? Ceuk Ading dina hatena. Panon melong kajalani tenan jalma nu lalar liwat. Ari tukang warung para mitra harita tepok nanya bari melong ka Ading nu keur ngalamun.
Ujang kunaon ngalamun wae. Mulai ti mana atuh Ujang teh atanapi bade angkat ka mana? Katinggal aku bibi jiga nu kacida bingungna geuning. Cenah. Kawas nu ngarti kana kaayaan ading nu memang keur susah mikiran pilampaheun ari sabab geus taak teuing bingung neangan nyinining. Nyaeta bi lah kuring teh keur susah ka bina-bina ieu teh. Lantaran kuring teh keur aya nu diteangan ieu teh geus 2 poe lumampah duka desa. Tapi tetep we taya hasilna ngan cape we jeung beak duit. Jawab ading satara basna nerangkeun kaayaan dirina nu keur susah. Neangan naon atuh Ujang cing caritakeun ka bibi sugan bisa nulungan ka Ujang. Sabab jiga nu daria pisan geuning eta meuni pias kitu. Neangan jalmi bi nyaeta atulah kabur maneh teh meureun atawa aya nu mawa ngaranna nyinining urang Cibonteng. Aya nu mawa kabur tapi can kapanggih laratanana. Manehna teh geus bayangan lantaran ti heula ge kungsi dipaling ku siluman ayeuna ku manusa cek ading bangun jengkel. Hah? Nah kumaha lalakonna Ujang? Kieu bi barabat ading nyaritakeun pangalamanana ngabejakeun perkara nyinining nu leungit sarta dibejakeun kajadian-kajadian nu sejen. Tukang warung meuni unggut-unggutan manehna ngarasa kaget ku kajadian nu tumiba ka nyinining. Akhirna pok nempas. Teu nyana geuning aya kajadian nu kitu di dieu nya. Kumari ayeuna Ujang na geus aya nu neangan sajabati Ujang. Seueur bi di antarna Bah Jilun, Mang Kurip, bapana Pak RT, Palebe jeung sakabeh warga Cibonteng we. Pokona lalakina nu jagjag mah lah. Ari nit neangan nyinining tapi teuing kumaha lalakonna da. Lantaran ku kuring ge can kanyahoan, kuring sorangan bingung. Cing tulungan atuh bi. Na kudu ka mana neangan ieu kuring geus beak harepan ieu teh. Balik heula we atuh Ujang, buat teuing geus beunang ku batur. Ali loba nu neangan mah, saha nu nyaho beunang ku Bah Jilun atawa ku bapana. Atawa ku saha we da ceuk Ujang ge cenah nu neangan lobaan. Tukang warung meresaran. Sangkan ading balik heula ka lemurna, leng ading mikir. Manehna nimang-nimang omongan tukang warung diijir untung rugina. Sanggeus lila ditimbang-timbang ku ading kapikir kahiji awakna geus capek balas leuleumpangan. Kadua bakal geus ipis duit geus karisa eutik, katiluna sok sieun nyinining geus beunang ku batur. Akhirna pok nyarita. Bener bi lah jigana mah kuring teh kudu balik heula ka lembur ieu teh bisi ku batur geus kapanggih. Lamun nya teh kitu kuring bakal capek teu puguh ieu. Tah kitu we Ujang. Balik heula cek bibi mah ku kitu ku kieu ge ngarah puguh. Ulah wakaneangan kanu jauh bisi beak waktu nu teu puguh. Komo ari tanaga geus naon teh? Geus suda bakal geus beak mah. Rek nanaonan atuh ka matak-matak rugi ka diri sorangan. Ulah jongjon teuing ka awewe pikiran teh Ujang ingetkeun diri pribadi. Sabab awewe ge moal daekeun lamun Ujang teu bisa ngurus diri sorangan mah. Apan kete awewe teh bakal ngijir. Basana teh kieu ngurus batur ku ayaeun diri sorangan ge kateler-teler. Rek bener kumaha rumah tanggana. Tah bakal aya basa kitu engke teh Ujang. Nu matak ya sing bisa mawa diri. Ulah ngalajur nafsu ngumar amarah, ngumar kahayang maksud teh sing bisa iker-iker lalampahan. Pokona mah ulah husu teuing ka nyinining nya. Pikiran mah diri pribadi. Cek bibi mah kitu tah. Tukang warung mampagahan lantaran tadi ngadenge omongan ading nu niatna sasat ditamplokeun ka nyinining. Waktu jeung tanaga katut harta sigana teh teu lebar-lebar pikeun ngabelaan nyinining. Nu dipikahayang ku manehna. Ayeuna ku ading kaharti memang bener omongan tukang warung teh. Manehna teu meunang kajongjonan tapi kudu boga sengkeran. Nuhun atuh bi lah. Bener pisan jeung kaharti memang kuring geus kabawa ku sakaba-kaba. Anteng teuing mikiran nyinining ari kaperluan sorangan kapopohokeun. Leuheung mun nyinining bener-bener daekeun ka kuring kumaha mun henteu nya binya jigana ngegel curug. Tah, bener kitu Ujang, sing apik, sing asak mikir. Lain ulah bebela ka anu susah lain ulah. Lain ulah mikah hayang ka mojang lain. Lain ulah milih istri lain komo deui ieu mah. Da keur bojo salilana tapi kudu diwatesan. Ulah meakeun waktu atawa tanaga nu teu puguh sing wajar we ngarah teu berat teuing. Cek tukang warung. Nandaskeun deui pepelingna ari ading unggut-unggutan. Beuki kaharti beuki ngarti omongan tukang warung asa beuki karasa ku manehna. Mung hanya kal waktosna ka Bujeng Seep.